Mang, Naon? bangsa teh beunang teu kabur. Oh, hayang bubur. Ya oh ngeunah atuh waya kieu mah bulan puasa mah anggar da kudu ngabubur. Ya, bahanna mah rek beas, rek kacang hejo. Bisa teh ditambah kalapa make panan gitu di ieu lah ngeunah we make sing seungit duka naon atuh aya minyak ambon cenah ceuk diseungitan ngeunah eta teh. Lain lumpat kana bubur wae, kana bubur. Itu teh bangsa teh beunang. Henteu kabur rek dikumahakeun itu teh bangsa teh. Ai biasana mah diisikan, digalih di kieu teh, digalih di kitu tah terus. La ilaha illallah. Terus dipeureut di kieu ya si beas teh. La ilaha illallah, astagfirullah. Sing molotok kulitna teh si eta teh. Si kacang hejo teh, sing molotok kulitna gitu. Ya, lain bubur. Bangsat beunang itu henteu kabur. Jadi kudu dikumahakeun ayeuna teh itu teh keur dicarekelan. Oh, ai kalapana diparut. Astagfirullahaladzim. Diparut di kieu ya diperes. La ilaha illallah. Diperes di kitu. Lain bubur bangsat, beunang teu kabur tuh, yak. Nah, mah hayang tah can ayam masing memental ge waya kieu mah can